Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya di mana bae ayana, wilujeng patepang dangu deui sareng emang di acara nu dipikadeudeuh ku urang sarerea, acara dongeng Sunda ditepasna dongeng Mang Otong Channel. Mugia urang aya dina panang tayungan Gusti nu walas asih, urang sadaya dikucuran ku rezeki nu agung lan barokah, dipasihan pakasaban anu aman tentrem, ditebihkeun tina balai atanapi musibah. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun ka dulur dangu sadaya anu satia mancos satia ngadangukeun dongeng-dongeng emang, anu satia ngarojong channel emang, anu selalu aya di kolom komentar masihan masukan-masukana kanggo mayangna channel emang. Sawangsulan deui hatur nuhun ka sadayana. Oge kangge dulur dangu sadaya anu nembean pisan nepangan ieu channel, mangga di subscribe teras ditoel tombol loncengna supados kenging pemberitahuan atanapi notifikasi lamun emang ngalajengkeun hanca anu katunda. Teras diacungkeun oge jempolna, di share, dibagi-bagikeun saseueur-seueurna. Hatur nuhun pangrojongna dulur dangu sadaya. Hayu urang teraskeun hanca nu katunda dina jejer carios dedemit leuwih buyut yasana kidagar bagian anu ka-24. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Kumaha Pak RT? Saura anjing datang nanti wilayah wetan, siga nanti arah kebona Juragan Kosim. Urang pariksa kaditu bisi aya nanaon, Mang Akim takolan kohkol, tapi kade mun tepi ka sisi lembur belah wetan ulah ditakol deui. Pak RT ngahurungkeun baterena, lampu senter ngabaranyai caang. Pak RT leumpang pangheulana dituturkeun ku nu tiluan. Trok tok tok trok tok tok, sora kohkol ditakolan ku Mang Akim, sedengkeun sora anjing masih kadenge babaung patembalan ti arah sisi lembur belah wetan. Kocapkeun di saungna Mang Kosim. Harita Mang Kosim keur papuket di luhur ranjang jeung Dewi Makarawati. Dewi Makarawati anu keur aya di luhureun Mang Kosim ngadadak ngeureunkeun gerakanana. Manehna ngaliuk neuteup ka arah pantos saung. "Aya naon Kanjeng Dewi?" tanya Mang Kosim. "Loba jalma anu datang ka dieu," walon Dewi Makarawati. Dewi Makarawati turun tina ranjang, manehna ngintip kaluar. Dina jalan satapak nu nuju ka arah kebon nu aya saungan, katempo ku Mang Kosim aya cahaya senter anu disorot-sorotkeun, sarta aya bayangan opat jalma anu keur laleumpang. "Aya opat urang ronda siga nama anu datang ka dieu Kanjeng Dewi. Kumaha tuh?"
Bahaya, urang bisa katohayan ku maranehna, cek Mang Kosim bari malik ka Dewi Makarawati. Maranehna curiga ka anjeun Kosim. Ieu teh gara-gara si Bajul ireng mikeun warugana si Kemed bari teu bebeja heula ka kaula. Daek bae si Bajul disogok ku Embe Kendit Sajodo. Ayeuna manehna dihukum ku kaula kulantaran kejadian eta. Pastina warga lembur jadi curiga sarta leuwih ningkatkeun kawaspadaanana. Waduh, kumaha atuh Kanjeng Dewi? Maranehna geus deukeut sarta nuju ka dieu. Tenang Kosim, maranehna moal bakal bisa ningali ka urang. Dewi Makarawati harita niup ke arah Panto. Mang Kosim gancang mundur ngajauhan Panto. Sedengkeun di luar opat urang ronda geus tepi ka hareupeun saung. Geuning rehe Jang, cek Pak RT nyarita lalaunan ka Jang Suma. Urang babarengan intip we Pak RT, walon Jang Suma satengah ngaharewos. Mang Akim jeung Sidik jaga di dieu nya, kuring jeung Jang Suma rek mariksa saung, cek Pak RT ka Sidik jeung Mang Akim. Nu duaan ungeuk tandaning ngarti. Kalacat Pak RT jeung Jang Suma ngalacat unggah ka saung, bari ngalengkahna ge lalaunan pisan. Pak RT jeung Jang Suma ngintip dina jendela, tapi di jero teh kosong, teu katempo aya jalma. Ukur aya sasajen weh dina nyiru. Eueuh sasaha Jang di jerona ge? Cek Ujang juragan Kosim ngendong di saung, cek Pak RT ka Jang Suma. Bener Pak RT, kuring tengah bohong. Juragan Kosim indit ka dieu pikeun ngendong. Tuh buktina, sasajena oge aya. Walon Jang Suma. Anya, sasajena nama aya Jang, tapi jalmana eueuh. Sigana nyeri beuteung atawa asup angin. Jadi juragan Kosim mulang tu jadi ngendong di saungna. Enya sigana mah hayu urang teruskeun ngaronda, urang mapai ka sisi lembur belah kulon. Pak RT jeung Jang Suma turun ti saung, nyamperkeun ka Sidik jeung Mang Akim. Dik, Mang Akim, urang mapai ka belah kulon, cek Pak RT. Siap Pak RT? Walon Mang Akim jeung Sidik. Karagen opatan ngalengkah, ngadadak kadenge sorak koreak di sada di luhur suhunan saung. Nu opatan atuh ngagebeg keur kitu cungungung anjing kadenge babaung mani melewung ti arah sisi walungan. Seor gelebu, angin nyaor mani tarik. Kaayaan di eta tempat ngadadak jadi geuman. Nu opatan bulu pundukna jadi tingpu ringkak. Waduh, tanda-tanda kawas bakal datang siluman ieu mah Pak RT, cek Mang Akim. Enya, duh, boa-boa buaya hidung teh kaluar ti walungan pikeun neangan mangsa, tembal Jang Suma. Hish, ulah kamana mendi nyarita teh. Nam,
Gancang urang tinggalkeun ieu tempat. Pak RT gancang leumpang gajak gagancangan bari nyorotkeun senterna. Jang Suma jeung Mang Akim nuturkeun di satukangeunana, sedengkeun Sidik anu pandeuri nyekelan sarungna Mang Akim anu dikongkoyangkeun bari bujurna kokompodan bakat ku sieun. Sainditna opat ronda, Dewi Makarawati nyarita ka Mang Kosim. Urang tuluykeun hanca urang, gancang ngagoler di ranjang Sim. Mang Kosim teu wani baha, sanajan hatena mah teu puguh rasa, sabab bieu aya opat ronda anu datang mariksa saung. Gancangna carita, sareng senang ngadu jajaten, kawas biasana Dewi Makarawati teh mikeun endog hasil hubunganana jeung Mang Kosim pikeun dijadikeun alat neangan wadal. Sanggeus Dewi Makarawati ngaleungit mulang ka alamna, Mang Kosim ngahuleng bari nyekelan endog. Jang Suma ngahyanat ka aing. Cicing-cicing rupana manehna nalingakeun ka aing. Tapi Pak RT jeung nu sejana apal lamun aing peuting ieu aya di saung. Keun sia, endog ieu bakal diteundeun ku aing di hareupeun imahna. Sangkan balik ngaronda, manehna manggihan ieu endog sarta langsung jadi wadal. Geurentes Mang Kosim dina hatena. Mang Kosim gagancangan kaluar ti saung, tuluy leumpang nuju ka lembur. Bieu teh Pak RT kadenge ngajak ngaroris ka sisi lembur belah kulon. Aing aman pikeun neudeun ieu endog di hareupeun imahna Jang Suma. Mang Kosim ngagedig leumpang gagancangan muru ka imahna Jang Suma. Satepina di hareupeun imah Jang Suma anu pahareup-hareup jeung imah jeunatna Mang Ukri, Mang Kosim culang cileung heula nitenan kaayaan, sanggeus dirasa aman sarta yakin eueuh sasaha, endog teh lalaunan disimpen ku Mang Kosim di hareupeun panto imahna Jang Suma. Sanggeus neudeun endog mah, Mang Kosim gura-giru ninggalkeun imahna Jang Suma pikeun balik ka imahna. Kocapkeun rombongan ronda, sanggeusna ngaroris lembur belah kulon, Pak RT mutuskeun pikeun ngabubarkeun ronda. Sabab Sidik anu borangan ngadadak muriang. Salian ti eta wanci oge geus nincak ka janari. Urang bubar we heula. Mang Akim wayahna anturkeun Sidik bisi kuma onam di jalan. Jang urang panggih deui isukan, urang ngobrol di imah kuringnya, cek Pak RT ka Mang Akim jeung Jang Suma. Nu duaan unggek tidinya mah kabeh papisah. Pak RT nuju ka imahna, kitu oge Jang Suma, sedengkeun Mang Akim mah nganterkeun heula Sidik. Jang Suma harita leumpang gagancangan bakat ku hayang tereh tepi ka imahna. Sawaktu tepi ka pakarangan imah, Jang Suma ngagebeg panonna neuteup ka handapeun panto imahna. Astagfirullah, aya endog soang. Duh, boa-boa endog wadal teh ieu teh. Bahaya lamun ku aing dicokot, ceuk bah gawok.
Lamun manggihan endog kawas kitu ulah dicokot. Leuwih hade aing nyusulan Pak RT bae. Jang Suma bari bulu punduk nating puringkak. Gancang ngabretek lumpat nuju ka imahna Pak RT. Sawaktu Jang Suma indit pikeun nyusulan Pak RT, aya anjing kampung anu datang ka hareupeun imahna Jang Suma. Anjing teh ungas ingus ngambeuan endog anu ngagoler di hareupeun panto. Endog disurung-surung ku sukuna. Endog ngagulitik ngadeuketan ka sisi jalan. Anjing terus nyurung-nyurung endog. Sigana si anjing teh lapar. Gulutuk prek. Endog teh pepes. Sanggeusna ngagulutuk sarta nabrak batu di sisi jalan. Anjing kampung anu awakna begung teh gancang ngaletakan eusi endog anu pepes. Endog wadal teh beak dihakan ku anjing. Ngarasa wareg anjing teh ngaleos lempang. Tapi ngadadak aya hiji jirim jangkung badag anu rupana kawas buhaya, ngan bae bisa nangtung kawas jelema. Megatan jajaleun si anjing kampung. Gop beuheung anjing teh ditewak ku eta makhluk. Gaik, 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 gaik. Anjing bagaikan. Pas eta jirim pikasieun teh ngiles ngaleungit bari mawa anjing. Heuleut sababaraha waktu teh eta kajadian, datang Jang Suma anu dibaturan ku Pak RT jeung Mang Akim. Mang Akim kabeneran panggih jeung Jang Suma di tengah jalan. Sawaktu mulang ka imahna sanggeusna nganterkeun sidik. Mana endogna Jang? Geuningan eueuh, cek Pak RT satepina di hareupeun imahna Jang Suma. Sumpah, daek disambar meri Pak RT. Bieu mah di dieu endog teh. Jelas pisan endog teh gede. Kawas endog soang. Ngan bae aya birintik semu hejo di tengah-tengahna. Walon Jang Suma bari nunjuk ka handapeun panto imahna. Enya, tapina geuningan eueuh Jang. Kamana nya? Ngaleungit kitu nya. Aya bangke anjing Pak RT. Mang Akim anu nangtung rada tukang ngagero bari curugna nunjuk ka sisi jalan. Pak RT jeung Jang Suma gancang muru ka tempat anu ditunjuk ku Mang Akim. Bener bae, di dinya aya anjing kampung ngagoler teu usik malik kawasna mah geus paeh. Aya cangkang endog geuningan Jang, cek Pak RT sanggeusna ngilikan bangke anjing. Tah, iyo sigana mah endogna teh Pak RT. Bener, iyo endogna. Ngan bae geus peupeus. Sigana dihakan ku anjing Pak RT. Tuluy anjingna paeh jadi wadal. Jang Suma hariweus-weus. Bisa jadi kitu. Untung eta endog teu dikukumaha ku Ujang. Kuring teh inget kana omongan Mbah Gawok. Yen lamun manggih endog ulah dikukumaha. Jadi kuring langsung bae lumpat ka Pak RT. Ayeuna kumaha tuh Pak RT? Ulah geruh heula kanu sejen. Samemeh jalmana katewak. Lamun urang geruh kena bangsatna beuki ringas. Ayeuna mah cokot pacul Jang. Urang ngubur heula anjing. Jang Suma gancang ngaleos ka tukangeun imah. Teu lila balik deui bari mawa pacul jeung linggis. Anjing dibawa ka sisi lembur, tuluy dikubur di deukeut kebona Jang Suma.
Sanggeus nguburkeun anjing, Pak RT jeung Mang Akim dicara mulang kujang Suma, sabab manehna ngarasa keung. Atuh anu duaan teh maturan Jang Suma bari ngaropi tepi ka engongna kadenge adan subuh ti Tajug. Hahai tot dulur dangu sadaya, kulantaran waktosna teu nyekapan, emang tunda heula ieu hanca semet dieu. Mugia urang dipasihan umur nu panjang, supados tiasa patepang dangu deui dina cariosan nu salajengna. Mani anca-anca amat ieu emang nyariosna nya. Bilih kaseleo ieu letah, mungguh nama dibebener ieu nyarios. Aduh, parah ieu juru dongengnya. Hai tot. Sawangsulan deui hatur nuhun kangge dulur dangu sadaya nu satia ngarojong kana channel emangnya, nu entos subscribe, nu entos noel tombol lonceng, oge ngacungkeun jempol, atanapi nu ngirim kritik lan saran di kolom komentar. Sabangsulan deui hatur nuhun ka sadaya dulur dangu. Emang nyuhunkeun dihapunten tina sagala kalepatan oge kakirangan, boh dina medarkeun ieu dongeng atanapi dina ucap kecap bahasa Sundana. Teu bosen nya emang nyarios kitu, kulantaran emang masih nuju diajar. Urang pulungan nu sarayana nu bagusna, nu endahna, nu baikna, urang alungkeun anu barututna. Emang seja undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.